Alhamdulillah ya. Nah, dia pinten ya. Alhamdulillah biasa. Membayang amin. Tanya. Nasi goreng pinten ya. Anu sebabkan abah kobra. Lajeng berpamiring ya ya di. Sagedeng nasi goreng. Anu anak sapi. Si Mang Uje ya. Lajeng ya bukawi pintennya alhamdulillah. Itu dah ajar ya baiklah. Meh di punya jauh tuh nama saya hapunten servis akhirnya si bunyi katanya si mah sejak naon ngajarkan kamu orang kali teh berenatunya ini ngau daripada kobak bingung gitu lebih hari disandarkan kena gulbang dia punya orangnya nah gitu saya nih kita iya sekat si ibu yang karena mencitan bapak dia bapak Emen Pangal pangal kan pangal ya alhamdulillah ya udah hadir ya aja nama kena nyuling trompet alhamdulillah nya nah ya kalian mudah-mudahan teh sama apa anu ge teh sadeananya ya jadi ngawulang teh datang nu sarjana ya sesepuh bener siapa haru teu boleh manco wae teh nya urang kumaha teh dina latihan teu boleh manco we namanya masih aku jangan orang sadayana alhamdulillah abah simpanya Guswa jebahnya simpanya Guswa iya sing lancar barudak oke dari pengen orang ini sendiri ya pimpinan ya pimpinan simkuring anu agaduhan wayang golek putra anu namanya Yuswa 13 tahun nah iya kepangkeun panginten Pak Ujang ini ya namanya Pak Ujang Wajang Padli Sonjaya nah oke murang kali teh mudah-mudahan apa yuna ya murang kali sehingga dilancarkan ku Allah Subhanahu wa taala generasi milenial di nama sana teh bisa mekarsari terus memunculkan ya murang kali di nama wayang boleh atau kukinduna beresim kuring oke bertoleh-oleh sebelumnya urang itu urang dorong ku sadayana dia nama urang naon ngamu mulai nyata sunat teh tinggal sok sanaos bari diajar kukiduna bertoleh-oleh simkuring khususnya berenya di urang di lingkungan kampung baru di RW 08 tangkusna itu pas kagandengan kusimkuring sadayana apunten ulah kira-kira apunten simkuring teh maksud termahayun menghibur tangkus nama kesambutan peristirahatan tapi sok sanes begitu pendan simkuring tehnya dah ayo mah menekan sampai mengkana gembang-gembang punya pujangnya apunten we tehnya sanes nembereng ngaganggu ieu mah saja tehnya hiburan oge ieu teh pilih sakedap deui urang kali teh aya maksud berenang aya nu bade ngulem engke di daerah Bantaya mudah-mudahan we ieu pinu anak oge ngulem sing digampikeun rezekina urang oge berenang sing didamekeun sadayana oge daya-dayaga oge berenang mudah-mudahan persiapan belajar ieu teh ulah taktik teuing penyebahnya ulah taktik teuing nya bos ibu yang belajar juga sambil belajar apunten we datangtosna itu kakirangan mah lain kiran teh nyabahnya seueur pisan nya kakirangan teh we ieu budak-budak hapunten di khususnya ku ahli seni terutama atau berangku lingkung seni anu aya diganggu para tokoh dan apunten di begitunya oge kanu tebihna simkuring teh nyunkeun kritikna we berenang buah kirangan anu seueur mudah-mudahan ya teh kada dibantos kan dina kritikan teh ai langkung mah pimangan sapeutenya tanggal sakitu peupeun pilih ieu mah dina ucap lapah simkuring anu sekarana teu sapagodos sareng mamanahan parawai sadayana hapunten anu kasuhun ti sadayana simkuring ulah urang kirang kasihapunten tarupina kama sementawis disakapun segitu. Assalamualaikum warahmatullahi